Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Pedingna bring ngaranjang kasukamenak nyaeta kalurah Unan. Atuh teu wudu lurah Unan teh meuni olohok bengong. Asa dina pangimpian we. Da upama seug eueuh cirina mah nyaeta cingir kenca anu buntung sabuku jeung tanda hideung dina walikatna. Matak asa-asa nakal rek percaya teh puguh leungitna keur leutik keneh pisan. Kapanggih deui geus bujang sembada, buta tulang buta daging. Ngan aya deui ketang ciri-ciri anu teu disangsikeun deui teh nyaeta keuretan beungeutna gumilar anu memper-memper rupanya esih jeung rigigna dina leumpang teu dipikeun sasieur. Namre gue ngalah ka Asmita anu jadi bapana. Maju ka tengah peuting kakara amitan. Kitu oge Asmita jeung Nyi Esih mah henteu milu balik. Harita diandeg kulurah Unan kudu monok. Gumilar oge taina mah ditahan teu meunang balik ngan teu daekeun lantaran melangeun ka Ki Sidik jeung ka Arman. Ari rek mondok sarerea mangsal hapi merenyang bae basana teh melang ka imah. Turun ti imah teh bulan kakara surup tapi cahayana mah masih keneh ngagulimeng teu matak teuing nolog. Tadina mah rek di bahanan lantera kulurah Unan teh ngan ditolak ku mangsal hapi matak silo duduluan majar teh. Bus kalemur kosong, teka tempo nyai-nyai damar di imah. Memang biasana sararena teh bari mopoek. Sabot keur pairing-iring, korebat. Tina palebah tangkal buah aya nu ngacewat. Kuculung kana tangkal saliara anu ngajumpluk di sisi jalan. Mangsa hapi nulumpang panghareupna bari ngaraneg marenang harebos ka Ki Sidik anu di tukangeunana nyebutkeun jelema reg sararea ngaraneg bisi anu ngahaja megat sarta anu boga maksud rek ngajalankeun peta anu teu dipiharep. Opat pasang panon mencrong seukeut kalbah rungkun saliara bari sayaga taki-taki. Tapi sanggeus saila-ila di dadago eueuh naon-naon iwati beleg-belegna rungkun saliara anu ting keresek dauna moyeg katebak angin peuting. Gumilar anu ngabogaan panca indra leuwih seukeut tibatan anu sejena. Ngetaya palalauna nyampeurkeun akina, pok ngaharewos nitah supaya mundur. Boh manusia boh dedemit. Naon perluna salaman sulumun sasalingkeran tengah peuting. Lamun rek ngalakukeun lampah serong sok kaluar. Gumilar ngagorawok nyentak. Jempling tainu nemalan iwal ti daun saliara anu tetep moyeg diobahkeun ku gelebugna angin. Ngadaguan hayang ditina keula meureunna nya. Sok keluar. Hade, sok we kadinya. Ngada dempes, ari hayang ditempuk mati dia yuk ku kaula. Parupa pisan,
Gumilar nyerobok deui. Taksiran mungeun ari di bantu rumah. Seuneun benyut lamun meneran kana hulu. Korosak cungjeleng aya anu laluncatan duaan. Pakaianana saulas hideung sarua jeung beleg-begna peuting. Naon peluna Andika? Usil ka di batur, saha Andika teh? Nu saurang nyerobok nanya nyieun lelewa. Sugih ka wanita taya ka gimir atawa seber. Sanajan bener ku di sanghareupan teh opatan, tapi nu duaan deui mah tetela aki-aki beda dina rigigna. Lain usil baraya ngan jelema anu sok salaman sulumun mah biasana lain jelema bager. Ulah ngarasa teu ngeunah lamun dicuri ka batur. Bener gitu baraya? Cek Gumilar bari nelek-nelek. Alah, sia gagabah nya eta teh. Ari si laing tas ngalakukeun naon ha? Kalamat ti peuting. Ari sarua mah deuleu. Montong kitu baraya. Urut usung esangna beja eta teh musuhna bapa hidup keneh. Mangsa haping harewos ka Gumilar. Manehna apaleun keneh yen ieu dua jalma teh tayalian ti si Usin jeung si Warma anu baheula kungsi milu ngakaya Asmita. Memang sarua baraya. Tapi beda pisan jeung anu mamrih. Andika mah tangtuna oge keur ngintip-ngintip Raja Kaya Batur. Tapi ari kaula mah keur neangan si Barja atawa usung esangna. Ngarti ayeuna mah meureun Andika? Gumilar bari maju dua lengkah ngadeuketan si Usin jeung si Warma. Alah kurang ajar sia. Si Usin geus teu kawawa nahan nafsuna oge, ngarasa dina keur diincer, manehna nyorowok bari ngahembatkeun bedogna. Modar sia kurang ajar. Bener tah nu kitu mah lalaki sok. Ceuk Gumilar bari ngakilek nyerong. Dua leungeunna geus sayaga mapag panarajang musuh. Sedeng tuur katuhuna jeung geus diancokeun pikeun ngabeset dada lawanna. Tapi lain oge si Usin anu geus loba pangalaman lamun kudu gancang bisa katipu ku anu jai lawan mah. Lantaran manehna geus bisa yakinkeun main pok bawa ti Banten ditambah kulin Cimandiri anu lain kalawurakeunana. Sakilat manehna narik deui bedogna. Sarta cileng luncat ka gigir bari leungeunna helang ngirimkeun pangadekna anu nyempong ngajojobeuheun. Gumilar rikat ngareuneuh dina gerakan pamonyet nyumputkeun sirahna tina sasaran musuh bari hiup ngasupkeun jurus kahiji Tanjung Pura Warahan aki kukutna nyaeta Manggeko. Tapi si Warma nyaho diringeusieun batuna keur diancam bahaya. Rikat mahna luncat bari nyamerkeun tajongan kana ke kampung lawan. Sakicep Gumilar ngarampot bayi nepak dampal suku anu nyolonton sedeng badana doyong sigarek labuh geus bisa ngawangun gerak tipu sepak kuda beger. Harita sukuna nejeh iga burung si Usin. Aduh ajen! Cenah si Usin ngegero bari ngajengjehe. Si Warma anu tas di tepak dampal sukuna ngajareg-jeg keur ngajaga kasaimbangan badana supaya ulah lagrag. Tapi Gumilar anu leuwih awas kana sisi musuhna sakilat mehna luncat bari ngirimkeun jurus katilu jurus katu Tanjung Pura anu ngaruntuhi tilu tonyokan sakaligus. Antukna si Warma ngageburu teu menge deui. Malah orolo we utah getih bijil ti luhur ti handap teu tahan ku nyelekna angen. Bareng jeung eta
Gumilar malika tukang bari jeung ngakilakeun awakna lantaran karasa aya samberan angin nyamar kana punukna. Rek kabireungeuh badan si Usin keur ngalayang dina gerakan maung nekuk mancep. Bareng jeung nyampekeun awak si Usin ka gigireun Gumilar. Gumilar rikat ngarodon bari habak we pereup katuhu meupeuh angen sedeng dengan kencana ngagebug kana punuk. Anu akhirna si Usin jadi ngarontok si Warma teh kayaan dina geus meh teu eling. Lungleng katur lengan. Jaba angen nyala karasa seueur. Ari kebru awakna ninggang si Warma anu geus leuwih teu heula ngaringkuk. Ari borolo we si Usin ngudulkeun si beteungna ngagolokok meneran pisan kana beungeutna si Warma maneurata. Kulimis teu beda we ti di banyuro kuah beukah. Walau. Aduh, aja. Si Warma gegelepan lantaran sabagian isi beteungna nyeta si beteungna si Usin arasup kana sungutna. Korejat si Warma hudang bari ngagebrikeun awak si Usin anu nyang saya dina badana nepi ka ngakedebut kana taneuh. Jereg-jereg manehna nangtung bari uhak ohek miceuneun anu asup kana sungutna. Jabaliah irungna masih nyesel ku oleh-oleh bawana si Usin. Anu antukna golokok dewe si Warma utah-utahan teu kuat ngararasakeun panggilna si Usin anu rasana nano-nano. Teu wudu harita teh ripuh oge. Si mata reumai, leho rambai, sabareh ngabulan bibirna anu pinuh ku kumis. Punten ya anu kumis sokrom punten ya. Cakakak teh mangsa hapi seuri bangun anu ngeunahna keur mireungeuh pamolahna si Warma anu ribut sorangan. Aki sidiknya kitu keneh malah Arman mah mani ngajekes kawas doma kabesekan. Ngan Gumilar ukul ngarenyu bari nungkup bibirna nahan piseurieun. Alah, rasakeun sia. Bangkar waras sia. Alah, kurang ajar. Si Warma pakupis jeung bersin sagarupa. Da eta liang irungna kacocokan keneh. Serut deui ti handap oge nyuara bangun anu geh-geran. Aduh, kurang ajar sia. Labok sia sing bentet. Temal si Warma bari serpet ngalukas bedogna, nafsuna geus teu kaampeuh deui asa pisan diulinkeun. Heuk bedogna ngolebat nyerepet gigir rek narokulu. Gumilar kacing kerak dina gerakan hapa pindah. Balik catrak we neket pigeulang si Warma anu keur nyeklan bedog. Waktu si Warma ngajulaeu daradat we beungeutna dikoet dina gerakan monyet nyakan. Alah, ada anjing, ada napa ari goblok? Ada lah sadeda. Si Warma ngagohak beungeutna karasa peurih tapak kuku bari ngereuceuk. Hiuk bedogna dibubat babit dibabuk lalaikeun. Gumilar teu mere gerakanna saolah nutup ruang gerakan Gumilar kuting kolebatna congo bedog dina gerakan kolecer ketebak angin. Tapi Gumilar amdina dirina geus nyampak sagala ilmu panemu dina urusan gerak tipu ngabela diri. Kalawan tapis pisan ngimbangan gerakan si Warma ku gerakan kalakai murag katebak angin anu dikombinasikeun jeung gerakan Garuda Laut Kidul. Anu antukna panarajang si Warma kalah wawotan. Jurus Gumilar anu diwangun dina gerakan Orai Totog masih bisa asup kana sela-sela awakna huak-hiukna bedog anu hubeng teu beda we ti tameng. Anu antukna si Warma ngacedag nang karak bengkang. Iga burungna karogok kurama Gumilar.
sedang bedogna macaleng lantaran pigelangna dipepeh ku tenggelan kade. Cacan ge nyeunghap geus karasa deui angin anu ngahiup tukangeunana. Si horeng bedog si Usin anu ayeuna geus eling deui tina kapaihanana. Jeung halobakeun deui codeka. Sakilat masak bedogna anu saterusna dihembatkeun narajang ti tukang maksudna mah ngabongohan Gumilar. Bareng jeung ngagerona mangsal hapi nu ngarasa hariwang. Sok sieun incuna kabongohan. Gumilar rekat make malika tukang sarta brek ngaragrageun awakna dina gerakan cak-cak murad. Bareng jeung olebat bedog si Usin nyampeuk rek nigas tak-tak. Gumilar kalawan kasitna ngagorentekeun awakna dina gerakan gorente monyet. Sedengkeun bedog si Usin terus nyuruntul. Congona teh dek ngagabres kana taneuh. Sakilas sukuna anu keur nyekel bedog teh ditajong ku Gumilar. Ana cetruk gorowok teh si Usin ngagorowok nyerieun. Sedang Gumilar geus ngajaregjeg bari hiuk cekuk. Pereupna ninggang kana sukang irungna. Alah, ade, alah, Si Usin ngoceak bari nungkupan irungna anu baloboran getih sarta saterusna ngalengak lantaran dipepeh deui hulu angeunna. Rob mangsa hapi sapara kanca nyampeurkeun musuh anu geus tinggal lorel teu walakaya. Gumilar masih kene renghap ranyug bari ngatur napasna. Sabot kitu di pelabah jalan sadahurip nyai kabireungeuh aya anu caang beukilila beuki deukeut ka pelabah Gumilar. Si horeng pasar bini nyaeta mituhana lurah Unan diiringkeun ku limaan baturna bari maraan obor. Maksudna marek lapor ka desa pedah peuting eta pasar bini kabongkaran. Barang-barang perhiasan dikukul kabeh ku si pancalongok panjang kokod eta. Alah, boa-boa. Ieu tah bangsatna yeuh, ceuk mangsal hapi bae nunjuk ka si Usin jeung si Warma anu geus ngajarengkeng teu walakaya. Kalawan calobat carita jeung Gumilar luncat kalapah rungkun saliara urut nyarumputna. Ana breh teh aya buntelan, gap ku Gumilar dicokot terus dibikeun ka pasar bini. Barang breh oge teu ham-ham eta teh buntelan bogana. Brai dibuka di caangan ku obor tetela ngemang boled. Eusina perhiasan bogana pasar bini. Heg saku-sakuna dirampaan digaradah lantaran barang-barang teh loba anu eueuh. Gorehel teh tina masing-masing sakuna kapanggih. Aya eroji, kantong cap kucing, jeung sababaraha hiji duit emas anu sakabehna masih bogana pasar bini. Geus karuhan kitu mah yen si Usin jeung si Warma anu jadi bangsatna. Maranehanana terus diiringkeun ka desa. Mangsal hapi sapara kanca kapaksa balik deui pikeun masrahkeun babandan ka Lurah Unan. Anu antukna rek balik teh teu tulus. Kapaksa kudu marondok di dinya. Kahiji geus peuting teuing atuh kaduana capek balas ujag ijig atuh katiluna memang dipentes ku Lurah Unan kudu monok itung-itung nuguran we cenah kitu. Hariwang bisi aya deui batur-baturna anu ngadon sosoroh ngamuk pikeun ngalepaskeun si Usin jeung si Warma. Baraya Cakra pikeun Lurah Unan mah ku beunangna si Usin katur si Warma teh lain di bungahna. Puguh keur diincer lantaran kacida ngagalaksakna
turug-turug deui dina beunangna teh tas maling ti mitohana pisan oge kacang kalakna ku Gumilar pisan anu nyaho di jurukeunana. Geus dikumaha buat lamun seug dibejakeun mah ka Gumilar. Yen eta dua jalma teh sasat anu baheula kungsi nandasa ka manehna mangsa kajadian mimiti leungit di saung tengah kebon sababaraha puluh taun ka tukang. Kapan nya ku si Warma jeung si Usin harita dibakutet bari sungutna di wawalan sama di wawalan lamak anu saterusna culwe digolerkeun dina kamalir. Cag urang tunda anu keur ngarariung baraya warganya ayeuna mah urang caritakeun kumaha Aki Sidik. Tah ieu Aki Sidik. Maksudna Aki Sidik mah hayang geura maluruh anakna ka Cicalengka teh. Kandeg dewe lantaran kapaksa kudu pipilun aras urus maslahkeun si Usin jeung si Warma ka Kacamatan Sukawening. Lantaran manehna mangsal hapi Gumilar jeung Arman minangka saksi utama ngabarengan pasar bini anu langsung kabaud kana ieu urusan da manehna sorangan anu kapalinganana oge. Isukna pas sore Gumilar jeung Arman keur leumpang. Teu nolih kanu keur narempokeun lantaran ku hasilna newak si Usin jeung si Warma anu geus kaceluk dedengkot goreng kokod ka Gumilar teh jadi loba anu panasaran hayang nyaho. Komo para mojang parawan anu keur sedeungna bulu mayang mah dina mangsa keur baleg tampele dina ngaretna teh teu samemena. Bari ngahaja maledogeun kaletna susuganan we bisa nembus kana jantung si Jajaka hade rupa anakna Asmita nu di Nangkapait mah teu dua teu tilu Bandar Areng anu jadi sainganana si Babah Gondok teh. Waktu Gumilar ngaliwat kahareupeun toko si Babah Gondok kurunyung teh di jero toko aya anu bijil hiji budak ngora pantaran Gumilar taksiran umurna oge moal sababaraha geseh lah pa kokolot supa. Si Tungka anakna si Babah Gondok anu kalahiranana di Nangkapait ngan kagegedena mikiran ka nagrina. Geus bujang datang di Kagarut sarta muka toko peda di Jalan Pasar Baru. Jadi teu aneh lamun ngomongna teh balelos saperti bapana. Datangna ka Nangkapait lain ngan saukur ngan yang biasa. Da teh sirikna unggal poe sok papanggih di kota. Ieu mah ngahaja we lantaran aya beja cenah anu jadi bapana aya nu nyiksa di Nangkapait. Ieu sababna waktu Gumilar jeung Arman ngaliwat si Tungka tah duluna si Tungtung Seng gancang norojol lantaran geus dibejaan ku bapana. Waktu Gumilar jeung Arman balik deui si Tungka anu keur ngahakan cau Ambon memang ngahaja nyeun salah bibit-bibit pacengkadan cinek nama si Tungka teh rek nyeun gara-gara nyeun pucuk ti girang ngahaja naragal mah teu wanieu lantaran sieun disalahkeun ongkoh maena oge geus dibejaan pangna bapana patelak oge nepi ka ngajengjehanna teh memang salahna sorangan miheulaan nyebut-nyebut rampok ka mangsal hapi anu jadi akina Gumilar. Geus kitu lar Gumilar jeung Arman ngaliwat ka gigireunana. Kalau wong we si Tungka ngalungkeun cangkang cau persis pisan ragragna teh kana tincakeun Arman tapi teu kapirosea lantaran keur cacarita bari leumpang. Ari cek cangkang cau katincak anak seuleuh teh Arman ti Soledad sarta teu bisa katulungan lantaran duanana oge keur balangah
Atuh gebut we Arman cibebet di tengah jalan. Bilang oge lantaran keur pada maralongkeun malah teu kurang-kurang anu nyaleungsirikeun oge. Alah aya orang gogolentelan di tengah jalan. Hayya. Aduh kalonya nya. Loba tai kuda jadi diseuleunya. Di imawe atuh ali-alik salema maka jeung di tengah jalan sagalupa. Aduh eta naon jelema teh nya eueuh gawe kitu ya. Padahal di rumah aja. Ngarondek jeung cehema. Si Tungka yang serikeun ti empel toko bapana. Burung sia dasar kulup teneleh micun cangkang cau teh sia teh kurang ajar. Arman morongos bari ngadila ka si Tungka. Gemes anu lain dikieuna manehna anu nyeun gara-gara malah manehna anu nyeung serikeun lain minta dihampura. Aduh, nyata malah sageun salah sorangan atuh toro. Eta cangkang cau make jeung digales sagala lupa. Padahal mah huapkeun we sakalian eta cangkang cau teh. Halo. Ulah ajar, bro. Arman beuki ngamak. Ngamaknya nama ke nyalahkeun uli. We mah teu salah atuh. Di dinya nu salah mah. Nah, eta cangkang cau make dileje mari dicingsa sagala lupa. Nyalala atuh toro nyalala. Kurang ajar sia. Hulung. Dasar kurang ajar sia. Di dinya nu weuleuh mah. Jeneng kaki maneh anu henteu neuleuh kulit pisang di jarang. Jadi we ti seuleuh eta mah salah kaki maneh jeung salah kulit pisang atuh make jeung nyalahkeun ka we sagarupa. Alah toro si Tungka kalkahnya kakak seuri bangun anu mah panas. Bogoh we lain dikieuna atuh Arman nafsuna. Memang eta nu diarah ku si Tangka oge selilik Arman ka hareupeunana. Teu anta parah deui kacrot beungeut si Tungka teh diceduhan mela mokot. Atuh ulah aja. Naon nyiduhang sagala lupa ka awe. Emang na we teh WC beukeut jeung ciciduh kana ieu beungeut. Aduh. Memang ngahajanya sia teh ha? Nyiduhan we ulah aja. Di dinya nu ngahaja mah nyeun picalakeun batur sia teh. Wah, ceuk Arman bae nulak cangkeng. Napas ngahegak tandangin nafsuna rosa. Alo. Binatang sia ulang aja. Wangsa sia ulang kampung. Kelo dasar wawi sia latang-latang nyiduhang beungeut we. Untung kana weungeut sia lamun kana waju kudu di keuman oge sia ku sabung 7.7 jepus sia ulang aja. Si Tungka malik nyarekan mani norotos teu beda we ti sangrai kacang bari leungeunna pakupis nyusutan ciduh. Sia anu teu balik mah sia cina kulup ulah ajar. Arman teu eleh manehna malas nyarekan. Aduh loba omes sia kurang ajar. We latang lain kosong sia. Bawa sila gunung Hoasa sia. Sia tahu yang main bom itu walongsai walah wumi sia. We geus gugulu kasih Bruce Lee sia. Ulang aja sia yang si cendung. We teh muridna sia. Ulang aja. Si Tungka ngomongna matak teu kaharti. Ganeng sia. Ngomong we balelor ari hitut bente sakurang ajar. Sabrut we si Tungka narajang ramo-ramona nyolotos sedeng sukuna ngahalag atawa ngahalang mangrupa gerak tipu rek nejeh dada Arman. Awas suku ulah ditewak man. Gumilar nyorobok kabejan Arman. Geus kacudi gerak tipu si Tungka. Lamun sukuna
lamun sukuna ditewak manehna bisa samemena malik lantaran dengan Arman bisa dipake terenan anu geus tangtu moal bisa ditakis deui. Dua curugna si Tungka bakal nyolok mata atawa beheung Arman. Moal kawasa bisa nakis lantaran dua leungeunna keur dipake newak suku lawan. Najan upamana Arman bisa hasil ngarag-rageun musuhna ku jalan newak sukuna. Tapi bahaya anu leuwih hebat bakal karandapan ku deurina. Moal bisa ditulungan deui jadi korban dua ramo si Tungka anu nyolocos alah manan wajah. Ngadenge gorowokna Gumilar, Arman sakilat ngarubah gerakanana ku jalan ngalelapkeun awakna dina gerakan monyet kemil. Persis keur waktu badan si Tungka ngalayang kene, Arman meupeuh dampal sukuna. Cidung! Arman luncat ka tempat anu lowong nyingkahan pamalas bari masih hina kuda-kuda pamonyet. Lantaran manehna ras inget kana ulin pamonyet nu diwarahkeun ku Gumilar. Kombinasikeun man, kombinasikeun jeung tengeulan kari. Sok man, Gumilar ngagero deui mamatahan supaya dina ngalawana teh make pamonyet jeung kari. Puguh we lain deui si Tungka nafsuna lantaran panarajangna anu munggaran teh nu diwangun ku gerakan tipu Raja Wali Nyamar Naga gagal maning. Bari marong kalawan manehna ngadila ka Gumilar. Lantaran pangna gagal teh dumeh musuhna di bejaan ku baturna. Sabot keur kitu torojol si Babah Gondok kaluar bari ngajingjing barera. Maksudna mah rek ngabantuan anu jadi anakna dituturkeun ku si Ona bari wang-weng wong ngomong bahasa anak anu teu apa ngartikeun anak kudu kumaha. Anu matak teu kaharti ku Gumilar jeung Arman. 我想是多是不是给了让他们去啊？哦哟，我就是了啊！啊，我这都是的了啊，我了啊！ Alah, ulah pipilueun. Benok, wani maju pipilueun dewek ye pilawaneunana. Wah, lo kukruk wah. Ha, Hayo ka dieu maju sia, ari hayang dibelek mah. Babah Gondok. Atawa dipencit deui tah, gurayot teh saku aing. Sok maju. Gumilar nyorowok ka si Babah Gondok. oh, tu bisa bohong we. Oh, burayot we. Kunang dibenyeng. Ari nama we bisa nyingka. Hayya, silasa kurang aja jadi bohong. Oh, khusus lo. 汉王一斤两，唱这个仍然有一点我家。我怎样？ Digebes kitu mah si Babah Gondok murengkeun wanian maju. Ingeteun ku pangalaman ti heula Gondokna rek dirojok ku Gumilar. Malah kapan nepi ka ngalaman ngajejer sagarupa. Si Tungka barang mireungeuh bapana jadi cicing. Coba diomong seak we manehna narajang nyebrut ka hareup. Dua ramo leungeunna nyolotos patutur-tutur sedeng suku katuhuna rada ngajengkat. Ieu teh nu di ngaranan gerakan raksa ngaruntuhkeun pagar gunung meureun. Anu teu kurang-kurang matak ngabayakeunana. Si Tungka barang mireungeuh bapana jadi cicing. Coba diomong seak we manehna narajang nyabrut ka hareup. Dua ramo leungeunna nyolocos patutur-tutur sedeng sukuna katuhu teh rada ngajengkat. Ieu teh nu dingaranan gerakan raksa ngaruntuhkeun gunung anu teu kurang-kurang matak ngabayakeun. Si Tungka anu ngahaja ngagunakeun ieu gerakan pikeun ngimbangan gerakan anu dilawan nyaeta waktu Arman ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Jadi ku ayana gerak tipu si Tungka ayeuna memang teu salah deui. Manehna bisa nutup ruang gerakna Arman ti beulah handap anu ngandung harti yen gerakan monyet ngemil teh moal bisa dijalankeun lantaran geus nyampak antina. Kasempatan Arman pikeun nyelametkeun dirina eueuh deui.
lamun teruncat ka luhur atawa ka gigir mah. Hala ieu geus dibalitungkeun ku si Tungka kalawan asak ku ngagunakeun gerakan raksasa. Ngaruntuhkeun gunung. Cinekna ayeuna mah Arman teh nyang hareupan katumati. Sabalikna Arman dina nyang hareupan panarajang si Tungka emong rada gugup. Hal ieu kabireungeuh ku Gumilar oge ijiran si Tungka sarua jeung ijiranana. Gerakan loncat ka luhur memang Arman teu bisaeun. Mun ngalakukeun jingkrak hap-hap pindah teu ka tembong piuntungeunana lantaran bakal disusul tepus ku gerakan ramo anu bakal nyolok mata. Sakali ieu mah gerak tipu si Tungka teh ngabingungkeun. Persis waktu panarajang si Tungka nyampeuk sata tembong beungeut Arman aya dina kagugupanana Gumilar nyorowo. Balik Bandung man, balik Bandung. Hasil oge kalawan sakilat Arman ngejatkeun awakna dina gerakan balik Bandung, jelap. Awakna ditulikeun ku ngejat kagigireun musuhna anu kayan posisina keur doyong lantaran narajang angin. Heu. Arman ngirimkeun jurus kahiji Cikalong warahan Kiraksa wedalan Cikelet. Orokaya si Babah Gonot anu ditata dinyaksian seperti Gumilar. Sabrehan ku manehna ka judi yen anakna diancam bahaya. Teu panjang mikir manehna ngagerok ngelingan ka si Tungka. Woi! Woi! Ciao! Cenah. Ngadengi gorwokna anu jadi bapak. Kalawan teu mikir deui si Tungka rekat ngejatkeun di awakna ka tukang. Salamet deurina teu kahakan ku jurus kahiji Cikalong. Serak manehna malik deui sabulut deui narajang rek nobros genggerong. Arman rika cingkrak. Tapi si Tungka memang leuwih teu heula geus surti ka gerakan Arman. Sakilat mehna luncat nyamberkeun sukuna kana dada. Arman ngalegot nyerong bari nyumputkeun awakna ka gigir, tapi suku si Tungka anu hiji deui meh teu katiten nyurung kuina rek ngajajak hulu. Arman rikat ngarodon bari lewak suku si Tungka. Di dieu tembong kaistimewaanna si Tungka. Kalawan teu disangka-sangka lantaran suku anu sabelah deui sasat ditahan ku Arman, maehna make bisa malik dina ngahiukeun sukuna anu sabelah deui rek nyamer beungeut Arman. Gumilar harita anu jongjo nyaksian panarajang lain di kieuna atawa ngaranjug lain di kieuna. Geuwat manehna ngagerok ngelingan kanu jadi sobatna. Lesotkeun man, lesotkeun man. Ngadengi gorwokna Gumilar ngagentak Arman ngaleupaskeun cekelanana. Akibatna hebat oge si Tungka ngagejil gelag-gelag lantaran leungit kaseimbanganana. Tanagana memang geus dipusirkeun dina suku anu geus ngaheat najong sedeng ku Arman anu harita keur nahan sukuna ujug-ujug dilepaskeun. Talajang! Gumilar ngagorowok deui marentah barang mireungeun si Tungka ragrag sarta aya dina posisi tacan sayaga. Teu pindho deui hiuk we Arman ngasupkeun jurus kahiji Cikalong kana careham jeung kakamplongna ku leungeun katuhu jeung kencana. Si Tungka ngajulaeu deui. Dina keur lowong kitu kakawatna geus dihakan manten ku Tajong Sapu Jagat nyaeta warahan Gumilar tina gerak tipu Tanjung Pura. Anu antukna kalecina si Tungka nyerelek kana tarang nyaeta kana tarang baga lantaran burayotna jadi korban Tajong Sapu Jagat. Blak we nang karak bengkang teu usik teu malik. Mireungeuh anakna ngalaman asor si Babah Gonok rekat luncat. Barerana dipalangkeun hareupeun dadana. Tekadna mah sejak ancur-ancuran rek bebela kanu jadi anakna. Minggir Arman, minggir. Gumilar ngagorowok.
Maksud mah maehna pribadi anu rek maju yang harapan si babah gonok, tapi tacan oge maju tekuhan teu harita keneh